Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus stand up komedi untuk menghibur masyarakat di seluruh Indonesia ya dengan bahasa Sunda ya. Yang berjudul pagi ini akan memberikan stand up komedi yang berjudul Micen Siki Buah Kajalan. Tadi dia Ki Kampak ke jalan-jalan sok kelilingnya Purwakarta Subang Karawang Ki Kampak sok keliling di dia Ki Kampak ningali anu micen siki buah kajalan. Buah nate buah alus katempona teh dirinya teh buah golek, tapi jeung naon buah alus ge buah nangis eueuhan plokna piceun ka jalan. Aduh, eta terjadi euy. Terjadi naon Ki? Di dinya teh aya nu micen buah ka jalan lung sikina sarua aja ngabunuh batur. Eta manya begitu Ki Kampak keur liwat anu mawa cilok make motor ngageleng siki buah eta maklum da rada ceudem harita teh isuk-isuk teh kurang katembong punya. Gurupak labuh ai nempo teh ka tukang, ampun eta ngageleng siki buah anu anyar teh ka jalan nyaleueur mun nepikeun ka cilokna amarayah paburantak di dinya heuh. Buset tukang cilok boborah bati. Leungeunna di dinya beunang manehna nya rada kaleob saeutik. Cai nyiprat meureun. Ki Kampak di dinya nulungan karunya cilok amarayah barala ka jalan. Tah di dinya kembang picilakaan nu dijieun teu pagah puguh teh akibat micen sembarangan teh nepikeun ka akhirna cilaka batur. Tah di dinya ulah sok micen siki buah ka jalan teh naon picilakaeun bahaya. Nepikeun ka amarayah kitu eta cilok batur akhirna balik deui tah. Tukang cilok teh keun bae cenah nu geus manggeus Kang. Karunya uing mah teh dibawa deui moal saparo deui moal cenah geus goreng cenah. Batur akhirna balik ke deui. Akibat micen siki buah sembarangan ge jadi mamala. Mentak pucan piceun teh ulah sembarangan ka jalan. Micen cai kobokan seblokeun ka jalan tah eta picilakaeun kumaha lamun nyeblok batur. Atanapi nepikeun ka 3 ruling teh kos harita sarua. Tah harita teh Ki Kampak teh liwat jalan pantura deui. Keliling teh eta singkoleset bapakna jeung anakna budak SMA. Kunaon deui wae teh Ki Kampak teh. Sing horeng mah solar dina mobil beus awor-aworan ngocorkan leueur. Ngerembes olina aya di dinya nu kuat sing koleset lalabuh. Waduh. Cing teh poe ieu loba nu ngagaloler carilaka hungkul. Aduh jalan raya mah euy hati-hati lamun titinggalian naon-naon teh kajenting eureun heula picilakaeun hungkul. Kot ti kalalabuh ces eta ge budak sakola ge. Tah Ki Kampak pengalaman nepikeun ka muter terus mangkat ka jalan naon Lancadarah Rugan Purwakarta di dinya tah si rem teh macet gugulitikan ngalaman tadi dinya. Nepikeun ka labuh suku ruksak ieu na yo beunang diampihan ku nu boga warung diubaran karunyaeun di dinya ningali barundas Ki Kampak. Aduh akibat motor teu kolot ieu mah remna ieu. Tah mentak rada sedikit waspadanya lamun nepikeun ka jalan-jalan dinu motor ge kudu dicek heula naon ulah sampai nepikeun ka ti kalaruces atanapi ngageleng siki buah kos nu tadinya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur dengan stand up komedi Ki Kampak.